Hayu geus pokoknya mah orang balik coba. Lain kunaon di can reune-reune teh BPJS eueuh. Hah? Hah, gas tegableg. Payahna we pake suluh heula ayeuna mah. Tapi ngomong-ngomong orang teh harita pernah ngadenge si Kirun boga warisan ti kolotna. Sah, cukuplah sakieu mah lah. Pakai nyanggu sore. Semua itu ayo kita ceklantar aja. Oh, aing digeruan itu ku si Gigin. Sorry, aduh. Hampura kasep. Geus tong ribut geus mending nyemplung dua dana. Goblok anjing. Ayo guys ya. Aing bagian ieu mah. Boga suluh jangan suluh heula. Tah. Gas macan di rumah. Suluh heula lah dengan orang. Hah, gas tegableg. Payahna we pake suluh heula ayeuna mah. Tapi ngomong-ngomong orang teh harita pernah ngadenge si Kirun boga warisan ti kolotna. Aing ngomong nama harita teh di Tangkalan, tapi Tangkalan mana gitu ya. Oke, orang beres ieu arek sapu-sapu kita mana. Sugan we jadi rezeki urang. Sah, cukuplah sakieu mah lah. Pakai nyanggu sore. Bari nangan si Sapro lah. Gimana si Sapro nanya? Di sana sok di kebun orang. Dah. Pagawean geus beres, ngababan geus, waji nya. Terus sawah geus dipupukan, daun ngopi, aduh, bari nyuling. Ngomong-ngomong waji mana nya. Sik. Deh. Boga duit sagepok gitu tah, ini mungkin harta karun we gitu tah, siga didongeng-dongeng harta karun ini mungkin beunghar kawin jeung si Ayu. Nah pisan teh coba aya nu kitu nya daek da urang mah neanganana oge. Mas Saprol teh nya diranggon si kehedna mah ngopi we jeung ngopi budak. Weh Ji di teangan. Aduh wah jeung naon eta Ji Cing masak kurang teu boga gas. Gas gampang masuk ka budak ereking gaspol. Gaspol kudu boga motor atuh itu mah. Iya atuh Ji mah mobil. Ieu prol urang teh ieu aya cerita sugan we ieu mah jadi rezekinya. Wah naon tah Ji? Harita si Kirun pernah ngomong ka urang ieu. Heeh. Manehna teh boga simpenan di kolotna. Wah, heeh. Terus Teuing di mana gitu tah ngomong nama di Tangkalan. Di kebun waji keneh. Nya. Cuman teh nyaho di manana. Wah. Harta karun ye. Pas pisan kada eueuh duit. Aya pisan rezekina teh. Aing kudu bere beja si Gendut jeung si Harun ye. Sugan kan bisa nolongan bagi tilu gitu. Tanya deh harta karuna kumaha ieu teh wajinya. Kumaha waji? Tadi teh Nya kos gitu. Jadi si Kirun manehna boga simpenan di kolotna. wah. Ngan nyaho ieu di mana ieu?
di tangkalan, ting tangkalan mana? Orang mau tunangannya. Heeh sok cik, teangan we. Oke. Heeh. Kayak lamun aya ke orang Sungkabaran waji. Nya sok bejaan we barudak Heeh. ambe non arapaleun nya. Heeh. Itu non teh sawah orang pegawaian orang ya nya waji. Heeh. Sawah geus pupuk kurang. Oh, Terus jukuk di badan kurang. terus Kabong pandian kurang. Hiji nu can di pandian waji. naon? Randa anak dua belah ditu encan waji. Eta mah giliran urang geus Aduh. gampang. Nu Jadi- kolot heula. Oke atuh. Yang waji. Bejaan ieu nitip bejaan si Arun jeung si Gendut Heeh. di tamuka galengan cai anu belah pojoknya. Oh belum ditu. Heeh, belah dia eueuh caian soalna. Oh cayan. Eueuh. Oh nu gigina jurang teh gitu. Ya. Teh Soledad modar we meureun. Heeh, modar. Pokona mah geus. Oke, siap waji. Dik. Nitip rokoknya waji. Heeh, Jeung kopinya waji. nya nya nya. Assalamualaikum waji. Salam. Aduh. Jangan caur ya. Gendut mana deh? Goblok teh. Anjing. Mana sih gendut euy? Nah. Dut. Oi! Naon, Ron? Eta budak teh ek naon nya? Ngageruan. Jiga nu penting eta budak. Aya naon sih ngageruan? Ini jiga nu penting sibuk teuing ieu teh. Set, paling penting euy. Naon. Kalau turun di tanggal cau aing pusing luhur. Pangjakeun ieu doang tar aja kayak orang naik mah. Aing karek di sawah yang sayu lah. Geus anggeus ieu di sawah ge. Asli. Sayu. Yang saya Di mana kebona? itu tapi saya masuk aya ujung-ujungna ge teh ka aing. Oh, ya biasa lah. Naon? Ieu mah Naon? karena kolot ya. Teu ngarti wae lah. Minjem. Kumaha ieu tuh? Saha? Nah, henteu loba-loba. Maneh kumaha? Minjem we jeung minjem. Kinjem sabaraha? Bisa. Aing boga sabaraha lah. Set, duit mah nya lumayan aing mah. Oh boy, aing curiga ieu. Curiga naon? Curiga mah tuh. Menang duit Ya. mana? Penjol. Aduh, aing Gusti. Duh. 100, Heeh. 200, 300, 300. 400. Heeh. Tah, ieu wae tah. Ari maneh? Anjing juga kuno diberena 2000. Yang sebelah jadina injemna. Ini mah tuh jeung jajan budak meuli es ge. Seberang injemna 400. Geus kajina. 400. Biasa malam Minggu. Ade. Malam Senin ya. Ade, nunggu oge ayo. Tuh, Mana cauna? itu tuh. Itu. Raja Sere, Raja Bulu. Heeh. Ya pokoknya mah raja-raja buluan ya. Seur. Yang disebut seur mah henteu nya lumayan lah ker. Sabaraha tandem? Sigeun mah ya 40-an lah. Beres lah. Ieu mah jadi piduiteun ya. Nah, itu tuh ya. Aduh, iya Ayo mah dua. tuh. Ora teuing atuh. Itu berarti yang kolotnya. Tah itu meureunnya. Oh, iya. Ayo. Ada ya. Aing Aing mah. yo nya. Kadang kesep. Teko. Oh. Kuat mantakan di taman hotel awakna kuat. Aing mah juga naik motor wae ieu. Aduh boni. Kuat, ora. Sok Cang. Aing mau golok euy. Wah, aing mah. Kumaha yo jadina? Koretelkeun wae. Dipotes we heula tuh. Barudak marana eta keur narang Kumaha, sih. Potes. Dut. Itu kumaha. Hei! Aing ka dieu lah. Asya mah itu aing teh ceklan tara aja. Aing digeruan itu ku si Gigin. Sorry, aduh. Anjing wah. Hampura kasep. Geus tong ribut geus mending nyemplung dua Goblok anjing. Aing oge sih. Aing bagian ieu mah. Aing katipu ku sia, katipu si Gigin aing. Geus saya ajat lah. Aing wah, urang neangan ka Gunung Sarak ene di dieu. Duaan. Tah dititak ku kolotna tuh. Kumaha cadakan ku kolot urang
Marane teh keur naon sih, keur ngalah naon, Run? Kacau aing dititaku kolot. Aduh. Iya yo. Ya kok entar aja malah dilupaskeun. Kan orang digeruan ku si Gigin. Ruannya tempo aing ke kumaha. Oh, ditu nyaho kasep. Aduh aing. Urang teh nyaho si gendut keur nyekelan maneh. Henteu, ya dah yuk diobrolin naon sih? Ya urang ti Wahaji ye. Naon teh informasi rahasia. Wahaji aya harta karun cenah. Harta karun, Run. Tuh, kayak si Gigin bener henteu. Naon ya? Ayo tanya nih. Harta karun naon sih? Jadi Wahaji teh tadi ngobrol jeung urang. Boga harta karun diteunden di tangkal. Tangkalna teh aya cirina teh naonnya model aya kain bodasna lah kawas kitu. Ting kain hideung ting pokona aya kainna we cenah ngomongna teh. Pangteangkeun urang itu. Masalahna kan kebon Wahaji luas. Kok urang lumana. Urang minta tulung ka maneh duaan. Urang bagi 3. Urang bagi 3. Aslina ya. Salah. Lobat Lobat teh. Oh, SD teh lulus urang. Jadi godong nih. Tapi gerbang anjing SD aja pasti ya. Aduh. Ya coba jengir. Udah bolong. Bohong lagi. Wes, jadi kumaha ya? Tapi masana ya lawan bodasan lagi aing curiga. Selawat bodas lawan bodas. Tapi yang udah mah ini. Bismillah lah. Kumaha jadi der nya. Ayo lah. Pacul aya pacul. Ayo orang kan tadi di sawah. Kumaha harta karun teh garap moal ya. Nya aya bisa ku batur manten. Ya bisi urang mawa eta naon teh. Non seperti dadakan. Tapi kira ya urang diamanahan ya Wahaji. Dut. Mae tadi galengan geus dipaculan can berarti itu. Tadi orang di sawah geus dibukakeun. Eta saluran cai di pojok ujung. Heeh. Geus dibukakeun. Nya geus tut. Sikat aja saya dah. Ayolah. Ketambahan ayo. Der. Yo nya, geus nya. Ayo. Barawaan pacul naon we. Pacul. Pacul. Goblok dia mau kemana? Jadi cenah mah tangkal nanti ting di bedan lawon ting naon mah kitu teh. Goblok. Ada si kudaon. Ayo jalan teh. Ebare kudaon. Gara-gara aing nembukeun mana ngobrol aing. Aduh, Bagus gila. geus lah. Tapi kala urang di poho, Nang deui. urang teh nyiraman kembangna Wahaji. Alah, heueuh buru kena bisa. Ngambek Pak. Bisa ngambek ya Wahajinya nya. Kieu kayak ku urang di WA di Sherlock tempat lokasi etana naon teh harta karunanya. Oh, siap. Sherlock. Heeh, di Sherlock. Dan aya wae aja mau Sherlock kan. Nya. Zaman digital Sherlock. Oh, zaman digital yang harta. Set. Orang-orang non beli roti di Ampera ge make GPS kurang teh. Beli roti di Ampera GPS. Roti mana aja? Benar. Ya, Sherlocknya urang teh heula nya. Sok langsung ke kebun Wahaji we. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha gitu? Sapena siapkeun. Bising si gini Sherlock. Heeh. Kade aing lobet aing udah sok tara bener aing kita jualan kantong Doraemon ieu keluarkeun heula. Oh taraje gulingkeun aing ku sieu kotor patut. Tah geuning geus aya tah. Jadi itu cuma ngomong mah. Kidul kaler ieu teh. Kakaler. Bener kaler kidul aing nanya. Kakaler tempo atuh kasepu. Ieu teh kakaler lu. Kaler ya kitu nya. Heeh. Curiga aing euy. Teu tutup lah. Loh, nah ieu lila lihat teuing nya kedeung deui. Duh, aing mah. Eta tuh kedeung deui eta. Duh, aing mah. Sia. Ari mana kumaha sih? Alah, Aing tinggal kedeung deui eta ngomongna mah bener itu. Itu lain tanggal itu lain tilu. Heeh. Mulai deket. Lumayan ieu modal kawin aing ieu. Deket. Iya sih mah ya.
Tapi cina segini dari tandaan lawan. Lawon. Bodas apa naon? Batik. Dengar bukan lawan aja. Coba taikan lah. Tekan dulu cobanya. Tuh, ingat. Ilah. Warung. Tuh. Oh. Kelakuan. Wah, tanggal izin bro nah. Mana mana? Itu kan. Yang celok kan bener cobanya. Anjing, tanggal itu, tanggal iya, aing. Aing sampai labu-labu dari ada kieu. Jika nama itu tanggal lama aja. Mana? Itu. Cirina tuh. Heeh, jika nama heeh. Asik aing. Ayolah. Yang duit aing bukan maksudnya. Lumayan. Gas. Tuh. Ih, sana mah lawanan. Happy duit. Duit. Ayo, duit. Aing dialak aing. Bisa ini mana mah dengarnya. Nah, cenah mah. Bener ya. Yuk di luhur apa dihanap lawan dihanap upacu lah ya aing. Mana balik kenapa ya? Nya pacuna tinggalin tadi itu boh. Aing persiapan. Nya geus udah nya. Tong lila. Heeh. Hai urang garap. Goblok. Ngagetkeun wae. Mana? Luhur handap cek aing mending handap heula. Oh, yang sayur lah. Sok. Tinggal nya. Tuh anu lah. Tong lila lah. Akar sama akar. Geus. Ayo waje. Henteu ya. Cek si gigin cenahnya. Di dieu Sherlock-na masih endut teh ya. Naon? Aya harta karun cenah. Si endut mau pacul aing jeung ember. Bising. Berarti eta maneh dibobodo. Urang eta teh ngomong naon? Harta kirun, hartana si kirun. Karun. Iya. Tangkal kirun. Lain harta karun, lain harta kirun. Iya tangkalna si karun. Harta kirun lain harta karun. Aing dibogoh deui wae. Aing. Kumaha sih? Oh, di dia jadi teh si AA teh. Oh, coba ieu manuk planet di mana ieu? Hah? Neangan sana, Neng. Ampun sakieu geulisna. Sopiala coba oge eleh ku urang mah. Neangan saha ka dieu. Ye. Iya. Lalaki ieu. Si adut goblok tanggung jawab. Tuh tinggali itu. Nepi ka melendung kieu 25 bulan coba teh beuneureuneuh aing mah. Set. Coba sok tanggung jawab nepi orang gegembol kulkas, meja, kursi di dieu di tas diusir urang. Kegembol naon? Hah? Kegembol naon? Kulkas, meja, kursi. Bawaan si Alain harita. Edan si eta. Main kabur wae. Main kabur wae. Ampurannya wajinya ampurannya cetek. Ngaku. Aku siap. Kumaha ieu? Mane ieu aduh. Biar ngomong jomblo wae mane. Hah? Terus ayo balik lah. Ya rek naon di dieu keur naon? Iya tadi aya baturan nyata harta karun. Ayo geus pokona mah tanggung jawab orang kudu KTPU pokona mah. Ayo. Kudu tanggung jawab ayo. Eta teh berapa bulan Neng ditinggalkeun ku ate. Ieu teh geus lila, ieu teh geus aya 25 bulan. Hah? Nyaho pokoknya asal enak masih sikat teh pokoknya mah. Ancer masuk AA terakhir teh. Udah juga 25 bulan juga munding wae. Juga munding. Oh, munding tapi daek wae. Terus pokoknya mah kumaha carana capek jauh ka ditu teh urang yang digendong. Beuteng kumaha beuteng mah. Beuteng. Gampang beuteng mah disengsotkeun kitu tah. Tuh. Ayo, buru.